kemananya hari si Jeje? Oh, teka tempo-tempo. Aing kalumannya hari si Jeje mah. Aduh. Gak. Rahasia goleran kok sila doa. Duh, siaan asal wae ngomong teh. Diur sia tak kok sileut mah. Tinggal ku sia beli bareng gitu. Duh, sia sok mama mahkota aing we. Tah bisa yang nyawa mah iteh mahkota aing jijina tah. Lah mahkota kubu biur sia ku wileud. Lah gandeng sia. Lain enggak? Aing jelema arek dan kamararan aja. Apaan lain saking sia? Teuing pugu aing ge kaluman barudak mah. Nyanggeus ayo orang tege kayak mana bisa gering. Ayo. Ayo. Dahar beres, maraban doma beres, maraban siaan beres, tinggal mani, terus apel ke ayang lela, geus lila teu panggil jeung ayang lela, aya 70 tahun mah, asa dina sisipan non. Lah, nyawa tuh AJJ jeung si Asep arek gawe jauh. Lu bener teh Silpa arek gawe jauh ka mana? Teuing atuh da gawe nage arek naik kapal cenah. Duh gawe ka mananya? Oh heueuh, karek inget cenah mah ngomongna arek gawe ka sebreng. Ka sebreng. Ka sebrang meureun maneh teh leuwih ka sebreng. Oh heueuh, ka sebrang. Heueuh geus hayu teh angkeun urang tanyakeun. Hayu. Sep. Nge siap can berangkat? Atuh siap, Sep. Ayo urang geus teu kuat ya yang buru boga duit, yang kawin. Kawin jeung saha si teh Jeje? Kawin teh pan kudu aya awewena meureun si teh bodogol cau. Oh nya Sep, kawin teh kudu aya awena. Ari sia bodogol cau. Atunya heueuh. Ari geus rek kawin jeung naon maneh? Jeung hayam. Ih, si Asep, emang aing naon kawin jeung hayam? Atuh sia, piraku hayang kawin tapi ari awewena eueuh. Heulah Sep, kumbae. Geus loba duitna piraku awewe nu daekeun. Tapi heueuh bener Je, pasti gampang dengan awewe lamun urang loba duit mah. Tah kitu Sep, pan sekiri bahasa ge ada uang cewek pun datang. Tah kitu Je, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditalapung. Tah kitu Sep. Tapi heueuh pinter sia bodogol cau. Heueuh geus mana dia kan surat-surat sia urang hijikeun. Yo Sep. Awas leungit. Lah ari lelai ka mana? Kain mah Asep Arek naon kae masih Asep? Ajeng lela selingkuh. Ari aobot ngomong teh asal we. Arek naon kae masih Asep? Pugu ka bogo arek apel oge ka imah. Geus teu kuat hayang papangi jeung lela. Sare oge beka ngorok, hayang papangi jeung lela. Tah cek si Silpa, Asep jeung AJJ arek gawe jauh. Arek nyebrang, ini nage make kapal. Wah, nu bener maneh teh sih, Pak. Bener kamari mah ngomongna kitu. Atuh hayu urang teh angkeun beusi tinggalin. Hayu. Tuh itu gak jelema aredan teh ning. Heuan, tapi aya ka mana maraketas kitu? Heuh, nyanggeus saya urang teh angkeun. Ayo. Waduh, jelema redan sarapih ci ari kamarana Sia doer dibandring sia. Sia ka mana wae teu ka tempo-tempo. Duh gak, sibuk urang ngurus surat jeung si Asep teh gawe. Gawe. Arek naon sia gawe? Arek jadi begal. Sia kuasa wae ngomong teh. Oh Sep bener, ini cukup biuran cuma kitu mah. Dak ari sia kunaon nu lompatan? Beusi katinggalan, Sep. Katinggalan naon obot? Apaan maneh teh arek gawe lin, Sep? Ka seberang naik kapal. Coba urang ningali kapalna gede teu? Ih sia obot, atuh ge lain di dieu. Di dieu teh naik ojek, terus naik bus, kakarak naik kapal ke tempat gawena. Oh, sugan teh aya di dieu kapalna. Kana surang lompatan hayang ningali kapal. Ih, aang ngelakeun. Maaf atuh ayang, apaan teh nyaho? Emang iraha mangkatna? Ayeuna ieu kenuan lah ojek. Dak lamun aing balik gawe, paneangkeun awewe nya, aing hayang kawin. Ke ku aing dipaneangkeun anak meong, kawin ku sia. Ada didoakeun jeung sarukses. Pak amin. Sep tuh motorna Sep. Heuh Je, heuh ayo berangkat. Dak, mi HP lemburnya. Oh, Sep, tenang, lemur mah aman. Di jadi bot nyape nya bibir siaan kade bisi kurinyung jeung ulah poho cukur bibirna. Oke, Je.
Mau siya bro jauh di kadek sa kuaing. Terus atuh batu arek inget oge. Atuh si bro jauh dah pak. Oh, hampuraannya. Pamit, ayo. Ayo. Thank